disebutna teh sapoe lamun geus jejeg saminggu sok dihitung 7 poe dang daunan jadi garing lantaran mineng kapoe pakaian kotor disusu tas disesa sok dipoe lamun nyaba teu mondok disebutna pulang poe bako anu sapulukan eta teh nu kurang poe anu euker pangantenan disebut raja sapoe nu indit nanas wajarkeun teh goreng poe waktu keur mejehna panas disebutna tengah poe anu nyaangan di beurang ta eta mah panon poe naon anu sok dikumbah tapi na tara dipoe sikan peku mang pikir eta mah mang poekeun nah mang teu apalnya naon eus tugan mang elehnya eleh pelebah manana geuning teh mang poekeun bieu ari eus apa kira-kira eta teu abi kita apal da mang kiraku eus mah ka mang taroskeun atuh nya naon atuh mang Wakabis eta Nya. nyata mang teh apal deui kieu deui nya mang lamun waktu 12 jam disebutnya teh sapoe lamun geus jejeg saminggu sok dihitung 7 poe dang daunan jadi garing lantaran mineng kapoe pakaian kotor disusu tas disesa sok dipoe lamun nyaba teu mondok disebutna pulang poe bako anu sapulukan eta teh nu kurang poe anu euker pangantenan disebut raja sapoe nu indit nanas pajarkeun teh goreng poe waktu keur mejehna panas disebutna tengah poe anu nyaangan di beurang tah eta mah panon poe naon anu sok dikumbah tapi na tara dipoe sikan peku mang pikir eta mah mang poekeun nya piraku mang teu apal ari euis eta teh babadekan tata ucingan babadekan ari euis apal kana eta babadekan mawin teu deui kiraku atuh nyan teu mang eta mah paling enteng euis babadekan eta mah oh kayak aya deui nu hese teh abdi nya awas lamun kata teguh cing pek bejakeun Aya ka ieu. mang lamun waktu 12 jam disebutna teh sapoe lamun geus jejeg saminggu sok dihitung 7 poe dang daunan jadi garing lantaran mineng kapoe pakaian kotor disusu tas disesa sok dipoe